hikmah diri. Bade ayeuna diputerna. Oh. Sok mangga ayeuna lah mending mung amprok. Ya hikmah diri. Ya, spesial kanggo Obos pokoknya mah abdi tajan kenalan ga di luhur panggung lah kenalan nama. Pokoknya buat Obos semua dari Sinang Palai hoyong laguna hikmah diri. Langsung dibagiakeun pangitanya buat keluarga besar pangantin pabeget di Sinang Palai yang laguna hikmah diri. Mungguh aturan pangeran susah senang pasti datang eta hiji bahagia moal bisa dihadang. Naon anu karandapan lalakon kahirupan kaberi kanyerian dina awal panginditan lamun dipikir matak gerikana batin sagala tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuni buktina gitu salah ieu lain gampang metik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan da geuni bukti keur hikmah diri milih tepah pilih sujud syukur ka pangeran tina rupi kanikmatan jeung kebanggaan teh kakayaan yo mangga bos kepain bos sedatan acara sawir ditaros apa gede geula atos aman sadayana atos kami mah atos joget we anu jagi oge pilih bade joget heula mangga kunaon we lah bebas nyawer mah teu kana ku artos wae bade ku es jeruk bade ku beas. Ayo bos ya bos. Naon anu parandapan lakon kahirupan kaberi kanyerian panginditan
lamun dipikir mata kering karena batin sagala tarekah nu dilakonan bos bukti geuning buktina itu salah dia lain ayo bro anu sok joget masuk untuk asa-asa gampang ketik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan da geuning bukti berhikmah diri milik tempat pilih sujud syukur ka pangeran dina rupikan nikmatan jeung kabagjaan lamun dipikir mata kering karena batin sagala tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuning buktina itu salah ieu lain gampang ketik hasil perjuangan jiwati sabar pinuh kayakinan bari tuang umut-umutan da geuning bukti berhikmah diri milik tepat pilih-pilih sujud syukur pangeran dina rupikan nikmatan jeung kabagjaan sujud syukur ka pangeran dina rupikan nikmatan bos sinang palay anu bager anu sayang soleh rajin menabung dan tidak sombong pokona segala bisa daya cawadeun jeung kabagjaan spesial namanya Paratos Kasangakeun dari Bos Sinang Palay tapi ternyata tidak maju ke depan. Aku tidak tahu mungkin akan di TF saja ya gak apa-apa ya sawer siap tak ina pangitan aduh jadi kita hari ngajegang tugas ya saring sena pangitan etang-etang pemanasan abdi di dia we atunya mandunanya teu sawiasnya kumargi badannya cuma satu jadi kalau dibenyeng ka dia nanti aku begang di jalan ya saring sena acara anu paratos dilaksanakan sepertos tadi abdi tak can nutup acara da ieu mah pameng sajenten ku nyalira janten kieu we nutup mah ari rengsenya da ti kawit acara pembawa acara Seren Tampi tak ayeuna pangitan urang majeng heula karena foto keluarganya untuk foto keluarga yang pertama dari pengantin wanita atau di pengantin istri atau siap sadayana oh ti pameget heula oh kanggo pengantin pameget ti keluarga besar pengantin pameget kanggo ngalaksanakeun foto bersamanya ya urang persiapkan wae penginten kanggo keluarga besar Bapak Endang Pangauban mangga leres di keluarga besar Bapak Endang mangga supados nyaketan ka pelaminan kanggo ngalaksanakeun foto bersama acara ieu urang rengsekeun hiji-hijinya supados abdi teu naon disebutna teh anu gencang cek bahasa Sunda mah teu ka ditu ka dieu perhatianana atawa napi emutanana supados rengse heula tuntas. Oh,
Maaf atuh ya. Nu ieu heula nya. Oh ya, di keluarga besar panganten pameget panten orang panggil wae kanggo Ibu Dewi di keluarga sanesnya. Di keluarga besarna Ibu Niki, Bu Niki. Sok mangga. Ibu Niki kanggo mendekati ke pelaminan untuk melaksanakan foto bersama. Awatos meten ari tipa maget emang kada dipayunkeun heula bilih aya nu aya kegiatan deui. Saparantosna keluarga Bu Niki persiapan kanggo keluarga Bu Lilis. Persiapannya kanggo ngalaksanakan foto bersama. Agen pangitan anu ngatur mah di ditu nya. Teh Eli dipalih dinya we Teh Eli nu ngaturna nya. Ame Abah teu ka ditu ka dieu. Terus jelas Abah oge ayeuna katawis kusadayana oge tadi pembawa acara serah terima. Ayeuna acara manggilan artis atau napi manggil anu nyawer berarti tos 2 garapan abdi ayeuna. Lamun aya jalmi ngagarap 2 garapan berarti kenging 2 amplop kana amplop wae. Nya jelas atuh eta mah. Wios amplop teh kudu 2 hiji we. Nya ngan isina 2 eun. 2 naon cing? 2 bulaneun. Ya, saparantosna keluarga Bu Niki dilajeng ku keluarga Bu Lilis. Salajengna persiapan kanggo keluarga Bu Titin. Hah? Oh, Bu Hajah Tutin mah hapunten nya. Bilih teu lengkap dalam memanggil. Apa sayang? Ya nanti ya. Nanti A-nya nyanyi. Nah, lagi manggil. A teh singkatan. Palwai. Kontainer sibuk. Terusnya di keluarga besar Ibu Hajah Tutin dilajeng ka keluargana Bapak Ade Kalong kali Ibu Popon. Terus dugi ka mana ya Teh Eli? Oh, namanya hiji. Namanya Ibu Niki. Terus Bu Niki keluarga Bu Lilis.